Golotokeun heula kadinya ngalawi menarik tah jadi carita nama urang alungkeun heula kita kadinya urang teureut heula ayeuna nya tah ieu carita nama si Anang datang ka urang hayang nyen peso cenah tina beusi ieu cik urang teh bakal leutik jadina bae cenah ulah panjang teuing tah ieu alus ieu kemang apinya budak urang ge anteng ningali ieu teh di dieu teh tah ayeuna urang alungkeun tah sakitu ge cukup geus lah tah ieu penampakan jelemana sirahna ciga bal poli soalna ieu mah hobina ge poli euy penek-penek oge si eta mah ngacologna jangkung ciga bancet tah ayeuna mah urang gaskeun deui sapertikeun biasa nya kade eta mah lain Anang Herman saulah salam paham maneh ieu mah Anang teuing pokona mah urang oge da teu apal ngaran aslina mangan si eta mah jelas resep heureuy resep ocon cuk urang teh alus kelebihan jalema anu loba heureuy loba ocon teh sok jauh tina nyeri hate sabab dihina ku batur ge da anggapna teh heureuy jadi tara nyeri hate we tah kitu kelebihanna teh jelema anu resep heureuy resep ocon mah kitunya tah tampura ieu iklan heula sakedeung marana bisa rek meuli batu asahan sapertikeun kieu ieu murah pisan nih pokona mah teu nyampe 10.000 tuh digesek-gesek sapertikeun kieu makena ge pokona mah keur peso dapur keur naon oge bakal jadi seukeut deui murah pisan hayu geura ayeuna mah tah urang tuluykeun deui nya video anu tadi hampura kaselang heula nya matak urang oge euy dina postingan dina video geuning sok heureuy kata-katana nya ngan saukur heureuy eta mah maraneh oge ka urang anu ngomena bermacam-macam aya kitu kieu kunaon urang teu nyeri hate urang mah biasa we sawae da eta mah ngan saukur heureuy kabeh oge meskipun komenanana bermacam-macam nya tah ayeuna mah fokus deui kana proyek ieu bedog soalna badungan si eta mah ieu liuran urang oge yeuh tuluykeun we ieu singkat cerita ayeuna geus tinggal nyieun buntutna euy tuh ieu dina palabah nyieun buntutna ku urang dipek-pekan sapertikeun kieu teh kudu panjang teuing deh mah bedogna oge leutik tah ayeuna urang mengkungkeun sapertikeun kieu urang dorodon ku si jagur sapertikeun biasa palabah hareupna heula ieu urang deredet nya rada ipisan oge ngarah lempeng bentukna soalna ieu dipeupeunna sabelah nya teu kabehanana tah terus sapertikeun kieu tah ayeuna geus ieu mah urang lanjut kana nu sabelahna deui urang balikeun heula nya tah terus tah ayeuna nu sabelahna deui tuh sapertikeun kieu didereden sapertikeun tadi nya singkat cerita nama ieu geus lempeng urang trek-trek saeutik urang lalempeng heula tah lamun geus kieu mah ayeuna urang lanjut kana proses sapertikeun biasa urang gurina heula nya urang rapihan pokona mah ieu rapihanana oge tukang belakang pokona mah depan belakang nya tah sapertikeun kieu tuh ieu jadi belah tukangna tah ieu. Nah selanjutnya ayeuna urang herangkeun sapertikeun biasa sing mencrang sing kinclong pokona mah sing sera boy katinggalina lamun kasorot ku panon poe teh tah sapertikeun kieu ieu ge sarua euy kenca katuhun nya ulah sabelah mah nya cuk urang ge sabelah herang sabelah beleuweuk pan kurang matching katinggalina oge nya tah ayeuna selanjutna nu sabelahna deui tah anggap geus beres ayeuna urang serepet heula sapertikeun kieu ngarah rapi huntuna lempeng sapertikeun silet nya tah ayeuna urang lanjut deui ka hampela susun tadina proses ieu mah ngarah rapi ngarah herang nya bulak-balik we sepokona mah sapertikeun tuh dina video kumaneh lalajuan nya bulak-balik tuluy ieu sing ciga istri ka anggap we atuh ngagitar lah urang mah kieuan tuh tah ayeuna urang lanjut deui kana proses nyipuhnya tah ayeuna urang nyawaan heula sapertikeun biasa urang bere kekuatan tah ayeuna keumkeun kana cijampen pikeun ka ngabulak kitu euy tingalikeun tuh tah ayeuna urang bersihan saeutik palebah tukangna tuluy ka palebah hareupna oge sarua bersihan kitu tah bulak-balik pokona mah ulah jangan sampai sabelah hideung sabelah herang nya ulah pikeun ka beleuweuk sabelah terus pokona mah sing sapertikeun kieu tah ayeuna urang lanjut kana proses anu terakhir lain proses mereunah hasilnya di akhir nyaeta spill maraneh nu geus salajo kana detik ieu nuhun tah ieu hasilna mah sapertikeun kieu kamari hayang nu spill ketajaman